bejana cukur murah. Aya sawurna di dieu bejana cukur murah. Tah nya cek tukang cukur X1 mah cukur labuan X1. Mohon di dia gitu. Mohon di dia sok mohon. Cik abi heuh nyobian dicukur lah di dia gitu. Tah. Mun sok atuh mangga salik. Gek diut. Sok atuh persiapannya. Pasang ieu lah. Nah, pas pasang ieu. Ya urang kan ieu. Pada itu nyokot mamak. Kan ieu urut ate mah. Nah, gitu tah. Posisina. Mamak bagian deungeun ya kan. Hah? Gitu urang. Heuh. Geuning di talian gitu. Geuning di talian. Supados ieu supados cicing tah pilih kana eta pokona keur ngabunting bila eureung mah kapelok ku abdi gitu. Digebak gitu tah. Geus beres kabeh ieu nya di talian dua nana. Tah kana ieu teh kana suku kepeg urang teh. Kepeg deui. Geuning eta teu sampean geuning di talian deui. Bilih cangkel. Engke ka dieu kalah ka nuju dicukur gitu. Tah di talian kabeh dua nana kan geus kitu. Langsung tanya karena iya, tah nu ieu teh ya. Tah terakhir ieu. Heeh. Tah ieu teh ka dieu ya tah. Kitu tah. Kanggo naon aya tah cek urang. Pilih tunuh di parah teh sok halon tunuh sok kieu. Tah petakeun ku ada di kieu ya. Oh cek urang teh. Oh nuhun. Tah kitu. Langsung sok. Nah, kieu urang teh cangkul kieu. Mun sok atuh. Bismillah, tah nyokot eta ces urang teh. Tah, kakara gerek kieu nya. Tah rek kitu tah, rek digunting bukuing teh. Tah langsung assalamualaikum punten Kang nyeri tumaros. Terang bumi namang Amin. Ah, kitu poan. Contohna nu ieu nya. Abdi teu terang milari bumi Mang Amin. Si Gibran ngecelan cenah. Sehat, api-api ka ditu nganteur. Paya tongkat shot ku kamera paya pangaleok ini teh Ieu mah kasot terus urang mah tuh cicing kieu tah kieu cangkeul urang teh posisina geus kitu atos Kang tah anu kadua kalina jebul nanyakeun aduh nya anu datangan ieu teh datang geus nganterkeun eta balik ka dieu geus semprot deui gitu arek ngagunting urang jebul deui ieu teu kapenak nu aya teh kalah ka bumi Mang Dedi atau saha kitu saya ge pabrik tahu pokona kitu geus teh anteur deui pokona dua kali eta we dua kali nganteur caritana nya nah ka kilo kalina kieu as moal cek urang teh mana Kang gunting kakara bismillah sas ya as deket geuning namanya deket ya apa namanya gitunya tangis gitu bismillahirrahmanirrahim tah kalau kajebun eta arek ieu ya non nu tadi geus nah HP ku kuing dikirimkeun tah geus kitu teh HP urang teh dilocotan han kunahan geuning nya tadi talian Kang kapan naik diparas gitu ieu mah eueuh ya kapan abi teh cek uing apa kita yang diparas anu murah gitu tah kalau nguji kasabaran Hampir. kan wae lah hati-hati arek jalan sok kan lah nu penting masa kali we arek sakali